Boy, kumaha jawabanna? Banyak lo. Saya tuh salah nembak si Boy. Ente lain nggak bener cinta ya ke si Boy. Pret lah cinta ben diomong. Terus kumaha diterima mau Boy? Terima. Risan, cinta abul terima, Boy. Beneran lo. Emang teka deui beut Boy serius. Yes, asik. Mantap. Awas dia kopi yang naon tadi gantian ku yang naon ya. Tenang. Sekali 12 sih main. Oh, nges tenang. Karena kopi 12 bae mah, bae lo bakainya tuh. Boy, saya tuh salah nerima si Cong carang. Atuh henteu lah beneran Boy mah. Atuh mah udah sedih, pan aya Junaid, kayak orang duit pargoy di TikTok. Bener, cocok sih si Junaid mesti ya. Serasi 11 12. Bener. Cocok. Ih, najis aing. Boy, aing teh heula ah. Main dah kemana bareng Boy? Nya tujung arek kuy mah kayak kasorong ketemuan ya. Oke, abu lo. Yuk main. Ya. Dia mah percaya ka aing ieu. Oh, bos, atur nuhun ya bosnya. Tapi aos dia kopi tadi gantian tajong ku Oh. aing. Dari gantian. Serua dia ka aing. Mah, yang ngojek rere teh nya. Nyaho penumpang hiji-hiji acan. Salah bae jeung dak atuh kege milik mamal pahili jeung sendal jepit ieu sia mah. Boy, naik ojek deh yuk. Capek aing lumpang mah. Yang saya udah nagaya tuh. Iya. Oi, Dak, antarkan balik ke aing yuk. Tah hayang teuing kamari gitu dibayar. Ih, dia aja lagi hitung-hitungan baik. Mesti aku yang lunasan ya, jangan kamari ya. Nah, begini dong. Oke lah, gaskan berangkat. Cek aing ge milik mamal pahili jeung sendal jepit tong. Saya neng boy naik. Saya mau bawa semuanya baik. Kurang itu bos, dong dat letik bayang mah. Goblok, iya ubar boloon ta, bar mengi dia ta, hakan ku dia. Lu kudu tipes. Ned, mati si buluk ieu mah teu pikiran geus kelayangan we moal bisa sare juga nih terima ku si Emboy ieu. Jika nama bos. Bos mah, ulah kan si buluk. Kami kejadian yang si boy mah. Menteu hibar. Ah, sia geus lah coba omong dia cacahan bae dia. Kerecangan kebon tuh jabala boloon dia bangsat. Hakan undur-undur da poe ieu. Ari si buluk mah didukung, aya aing mah henteu. Ating. Kayak tenang dia mah hayang mah kayak waktuna ke jeung si Mela. Wuh, nu edan tam pamajikan aing. Beuh, geus ganteng ge mun teu cinta si Boy ka aing. Mana ya Neng Boy? Oh, datang bae moal jadi gitunya. Ayang suka teh mau datang. Aduh, Bang lah, masa datang. Geus aing ngadieup ka dieu. Gara-gara si Boy eueuh ya, karasa bae aing jadina lah. Hop, teu kebel bobogohana. Coba. Si Buluk jeung si Emboy. Lah aing jeung saha? Atuh jeung aing lah. Ngeunah bae sia mah. Mana ge hayang? Atuh saya mau molina ngan sagelas iya. Nyawa sia, paling dibajakeun aing ge hayang. Ah, lumayan bae, senang suluh. Jeung ambu ye. Ulah mamarahan bae aing balik. Si Junaid bae ya. Junaid. Ned. Balik goblok, geus burit. Gua aing geus di jalan. Aneh aing mah yeuh. Keluarkan. Geus hayu bos. Tapi orang ngojek bae nya. Oh, tenaga tadi ya gede laga amat, biasanya ge lempang dia ngojek boloon. Hasil lempang bae. Sayu.
Tak balik yuk ah. Geus burit geus jam 5. Halo saya yang jam 5. Ayo prek. Yo, geus burit balik ah. Harus sayang dunia asal milik kita berdua. Abuluk mah bisa baik. Terus nu lain kumaha? Yang kontrak lah, ayang aus tuh. Atuh aus sih. Kayak tenang lah daripada nge-es mah, ke orang meli, karek SB mah. Benernya. Oh, nah si anu tinju sih. Bos, non. Si Maya tuh serangan bae. Ayo, si ate kayak kalau nggak dirinya serangan kan yuk. Ayo. Han Medan, sekarang dia aku kelong dia kagak. Ajeuna keur naon? Udah demekan. Banget dia tah nu galau. Nges saya balik, dia dipajuh kelong kagak. Hai balik, jasian serangan bae mah. Sieun sih. Hayu burung lah. Nges balik ayo. Ayo. Yuk. Sebunuh diri aing ayo. Mal. Ya, balik juga ini murid. Ya, balik ke tangan ya. Yuk. Balik. Woi, tangkurak. Dia nyingan di leuweung duaan bae bangsat. Atuh pacaran jeung bos. Kagak bah dia bogohan di leuweung duaan bae. Setan ka dia. Mana setan yang ngeduan doang. Ya tangkurak, jelasin ke budak dua tah. Kan cenah ge lu bobogohan di leuweung duaan mah sok aya anu katilu. Ih, pan eta mah rentar setan anu tiluan. Iya, sok gitu. Ih dia bangsat yang lunya ke aing di hujuran dah ku aing bangsat. Atuh pan bos lalagan, meureun lagi emosian bajang ke setrum. Di bagong duaan dia ke jasa tah. Tas di agro. Akan dia tak maju dia.